Lopez kontol kares, 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 Lopez kontol kares. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rungono iki kotro saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah dipeni lan mardika. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, saka zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, Lopez kontol baris, ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati manunggalkan wa Gusti, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat jajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono Buwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake Kajang kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, Lopez kontol baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah neng kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, audis lagi ya budak apa? Mau pakai topi kerincing Tah. topi kerincing lah. Kuring di dia. Assalamualaikum. Kan dia ku siapa? Tujuannya ya? Geus kurang we. Jadi di dia si kuring pada ngarujak. Sange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik atuh. Sudah. Jadi mimiti persiapannya ya, orang teh di sekolah heula mimitina teh di jam 7 dugi ka tabu 10. Tah didinya orang teh euih dugi siap-siap terus ke sekolah deui di jam 1. Sekolah. Nya, jangannya. Nya Pak Abi mah ngelewatan sekolah. Jadi, kalau sedih nyatanya orang teh indit ka mimiti teh ka Tasik tah langsung di Tasik teh irat di SR Tasik itu
Tasik, SR. Ya, KSR. ye. Aduh, Itu Kak, orang itu. Orang teh istirahat lah, dugi ka jam berapa? Istirahat, nepi ka nyebarang. Di mana? Sampai Di SR. SR mana? Di SR teh sajam. 2 jam, 2 jam. Anu hujan kan? Anu 2 jam. Oh, sajam di SR mah sajam. Jam lima. Jam 5. Tet saat DSR orang teh angkat DSR kirang leuwih jam 5-an. Jam 5. Tat di terus di mana tuh? Kemana deh? DSR teh ka Mau daftar, mau daftar. tempat makan. Ieu, nanti teh orang hutan. Itu istirahat heula di masjid rest area mana ya eta teh? Banyumas, buka Banyuwangi gitu. Gelap deui. Tuh Magelang, ka Magelang. Magelang. Oh, saboro-boro eta teh jadi geus di Tasik. Pan istirahat Di Tasik heula. teh di ka rumah makan heula gitu. Istirahat heula. Tuh jam 4-nya. Istirahat heula. Tuh jam 4. Istirahat heula. Di rest area ieu pan salat heula, salat Isya dijamak jeung salat Maghrib. Oh, ada di mana? Jadi Di mana? Menyu Mas. Magelang. 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 Pas geus di Tasik teh langsung ka Magelang ka Borobudur. warung makan heula. Oh, warung makan eta. Di orang hutan. Nah, Utang di Asana teh mandi heula. Di orang hutan. Jadi datang di orang hutan teh jam 2 jam 2 teh di jam 2 eta teh terus saya langsung maranani satarasna maranani teh. Jadi geus tuang teh langsung ke candi nya barudak tapi di candi teh kieu kungaran panasnya tadi candi nya. Panas gitu dan tuh. Sakitu udarana teh hujan-hujan tapi ngahayamna teh aduh Pindah gerak ka di kolong. teu kuat bener asli eta mah cing teh mah. Pas kieu tah ke es kemang na sukses cabak tak ka deui ulah tah cabak ya es kemang Dulu na oge anu di nu batu ieu nya batu Borobudur dicarekan komo deui budak leutik ciga marane. ulah tah nya engke kadi Tapi halus batu namanya. tah terus engke pas mun aya turis bangsa di mana we tah ulah di ieu sombong jadinya mah ulah Tapi teu kabeh turis oge sombong. tah eta teh mun diajak nanya teh kudu make bahasa Sunda anu mau Mantap. tah terus kana patur Lapatur naon? kalau gua putri gunung Lapatur Jauh-jauh. di Borobudur ka Lapatur. Teu jadi kegiatan motor kegiatan langsung ka patur ka Telaga Putri. Jumatan heula. Jumatan geula. Jumatan di Telaga Putri. Tah, di Telaga Putri eta teh. Oh, tadi Telaga Putri teh jadi lamun ke lalaki mah nu Jumatan tapi lamun awewe mah bisa mobilan. Pokona mah aya we nya dia teh saat Jumatan mah langsung eta teh persiapan bade naik jeep lamun anu ngage acup bodas mah. digentos Bocah abi mah lah kene digentos soalna naon? Babar, Jadi teh babaseuhan. Ah rasaan orang eta. tapi dah iya ge Asli urang adanya kelas. iya lamun usum hujan pasti bakal kotor pisan karena lamun usum teu hujan Sarang teuing mah sarang tadinya teh pas lamun hujan mah teu rame gunungna teu kaciri demi tangke kuduna mah kaciri tadinya teh. Tapi hujan teh moal kaciri bodoh. Heuh kan ulah hujan. Ulah hujan. Nah, awalnya teh mandi nya teh di pasangan waktu keur mandi. Satos mandi eta teh. Ada teh jam genep jam 7, setengah ke 7. Ka Malioboro teh. Jam 7. Jam 7 tah. Jam 7 teh. Jam 7 piwarang ka bus deui kanggo ka Malioboro tah. Satos Malioboro teh nya kepertos biasa we lamun di Malioboro kumaha tah. Kumaha we lamun jelema nya seueur atos mah paling balaja abi kitu balaja. astagfirullah Iya, balaja abi mantep asli. Hah? Oh, jam ngaran balager. Lo kan bager. Ada boga teh saha? Bager iya, bager. Ento lagi. Iya, itu tadi. Ulah Iya, kitu. cara dia tuh, we enggak komen Abang teh tadi. jeung si Sasgus, teh si Karepan aya. Gawe. Bundel. Ye, Ngadon pakai jina. Balican. Acan kalah itu naon nih. Saya tong autis anjir. saya Sama di Jogja autis, di dia autis ya Allah. saya menjual bakso borak kurang lebih speak Sunda. yang Aldi menjual bakso borak Anjing geser, kurang lebih aya meureun tos 5 tahunan. Kieu nya di hotel teh saat hotel teh kan ka Malioboro. Sata teh Malioboro. Di Malioboro teh jempe ieu. Eta carita nami. Di Malioboro teh
Orang teh langsung dugi ka jam 10. Tapi sih lamun anu atas barang jam mah di jam 8 ge tiasa ka hotel deui. Tahun bade eta mah. Tapi abi mah da jadi waktu we. Bila dugi ka jam 10 da. Sekarang bro gitu. Iya budak apa? Iya budak aja pemikiran ningali selai ada kemakan kan nu sare. Tak selai tel Cek alus di boga teh sarena teh kieu. tangkenya aya ditangkeun di dieu. Asli aja si selena lebar daripada kanu roti naweun nuang mending dituang ku si ieu. Jadi engke pasudan si ieu. Selena geus kitukeun aya pemanis lain awewe hungkul nu manis teh kadi. Sale oge bisa manis. Oh tadi Tapi oge manis. oh tadi cebok. Tah ieu ge manis. Oh tadi cebok saya mau. Are gimana? Orang teh cicing heula beberes kete geus KB geus komplit cicing heula tuna di dinya terus orang teh taruang heula tah geus taruang teh terus teh balik ngindit ka. tah orang teh balik terus Ka bakpia pato. Bakpia 25 teh 47. Pokona mah eta teh tempat 45 sama dia. tempat oleh-oleh khas Jogja lah marane teh bisa beli. Tapi di dinya bakpia teh mahalnya. Dodol Garut ngareuna apa di dinya? asli. salah tah orang ka Anu Jogja konyol mah. beli Oleh Jogja dodol Garut. Ada konyol. Jika orang balik macik ka Jogja. Ka Jogja oleh-olehna koaci jeung guici lembu lah konyolna. amun bung pae Nya Amsterdam mah. amun bung pae kapanasan di jero kudu buru-buru soalna di ditu teh karek asup hawa nanti langsung hawa Geus asup tengan barang kahayang keluar we. Ulah ciga di dieu nya jadi malas ngantri teh terakhir. Arang hiji 2 3 meuli tuangeun. Titipkeun ka ieu cenah ngantri sorangan atos beres. Tah di dinya nyiksa jelema teh kudu dari kuburan wae. Tamak esang dan ka nyurucun gitu ka kanu ieu teh. Apalagi sumber air sedikit dia. Mikirnya teh ngucurna teh siga keran dikucurkeun mereka ngurucun. Atas orang poin di ieu tempat jajanan Jogja sagagala rupa aya dodol Garut nu karitu sareng tetek mereka. Kata teh langsung ini ka Darca, Demata, Lewali, matahi dua hiji dua aya Demata hiji jeung 2 nya tadi Demata hiji 2 teh dibagi kelompok. Jadi bus hiji 2 ka museum mana, 3 4 museum mana, genap 5 genap ka ieu mana, terus teh 7 8 ka mana, namun abi mah ge imah beda-beda nya pasti ge soalnya kan beda gitu. namun abi mah ka genap 5 teh Ada arca heula. ada arca heula Tapi sareng topik kan geus genep sami gitu. Jadi kada arca heula. Nah. Terus tah pokona mah arot teh langsung rotasi ka Demata. dua walik lah. Terus arot teh kada walik gitu. Nah, dadinya teh seueur gambar-gambar anu masih anu mati balik tas Sawar Agung tadi. Terus tas tidinya teh dirotasi deui. Anu abis sareng topik mah langsung ka Demata hiji tah. Dirinya teh seueur jadi gambar-gambar anu tesnya hasilkeun ilusi anu ordinal anu di luhurna teh kan aya ordinal pemacar. Gambar-gambar 3D. Gambar-gambar 3D beranimasi gitu. Siji bisa terang siji mah nya. Tah satos eta teh arot teh perjalanan deui. Duka jam berapa hilap di jam 1-an jam berapa itu? Nya jam 1. Pokona mah arot teh di salat Ya, pokoknya mah kieu we salat duhur teh jam 1 tos aya di mobil jam 1 tos di mobil teh urang ngindit deui ka resto anu resto. Tos satos we eta teh satos Teh langsung ka OTW ka Pantai Jetis. Pantai Jetis Nah, tah. sebenarnya mah eta teh lain ka Pantai Jetis soalna Pantai Jetis teh kan kungaran waktuna lami teuing kan ka Pantai Jetis mah jadi ka pantai nu belah dieuna tinggal ngaranna Talung Agung Pokoknya mah ka pantai teh urang bobogohan di nu samsat bobogohan samsat di luhur alus. terus Samsat naon? Sunset. ini sunset Euy kieu nya. Alurna teh tadinya teh popotoan segala tadinya mah ngojay kungaran. Ieu na teh ngaranna teh. Oh, omak. Ngaran Kadeung. Jadi etos saya Jadi terus saya peringatan gitu teh awal ge ora swim in the umi gitu. jadi to. Jadi teu meunang wajah di laut. Buku ceprakan we lah dirinya teh. Tong tidinya teh. Soal peringatan kumaha? Orang wajah Indomie. Orang smile. Orang wajah Indomie. Umi. Aurat tadinya teh popotoan hukul. Ada asli mah. Dugi ka jam 5, di jam 5 teh urang teh langsung OTW deui ka rumah makan Yunani. Ya, tos we. Jadi di daerah Yunani teh mam teh nandutan langsung.
Pesan moralna. Intinya di perjalanan pokoknya mah orang kieu nya tips temun bade ini kaditu. Kalau jauh ti imah ini Ulah toksit, tong autis. jaga kesehatan. Kedua, kamu terbuka kabogoh ngabejaan. Kudu boga. Motor bisa ulin. Kabogoh geus mah anger we ulina teh jeung arurang deui. Urang mah dipake ngan saukur kabutuhna hungkul. Buru penutupan buru. Sok sakieu wae video nu kalurang tiasa disangkakeun hapunten bilih aya naon ucap omongan anu Sak lampah anu kamarna kanularana. jadi wabillahi taufiq wal Acan. hidayah. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sok mah. Salam kebaikan lah.